myself. Take me right back to the start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta untuk kalian semua. Lepangkeun nami Bapak Yopi Andriana. Wios terus terangnya PPU teu apal nya. Bapak bade borangan atanapi stand up komedinya. Jadi dina kehidupan aya heureuy aya serius. Nu heureuy tong dianggap serius santuy we. Nu serius tong diheureuikeun kitu nya. Tah cik Bapak bade naros cewek cowok bedana naon? Awas sekali deui teu kenging jorang. Cewek cowok bedana naon? Oh teu hamil. Naon deui? Naon deui? Cewek cowok bedana jeung o. Beli lieureut cewek mah ku cowok mah ku o gitunya. Tapi Bapak salianti nu tadi bade ngabejakeun beda-bedana. Lamun pamegat murah baso ku Bapak sok ditinggalikeun. Set. Enak sebenarnya. Makan deui. Enak makan deui. Lamun cewek teu kitu. Makan enak sih ya. Di Mama Icam sok tinggalikeun. Murak seblak di. Awas cewek-cewek lamun makan seblak ulah ngareneng deket teuing. Makanya di tukang bakso sok dipasen jarak. Lamun deket teuing begitu tiglobak dug. Pak, kumaha tuh lamun tempatna sempit? Lamun tempatna sempit ngareneng murak bakso kahar. Karo laki-laki atau pemegat lamun murak baso lada teuing kumaha cik? Lok. Lamun cewek teh kitu murak baso lada teuing. Jadi tangan istri mah tangan ajaib. Lamun hareudang laki-laki lamun hareudang kieu. Tapi lamun cewek hareudang kok kieu, da teu ngaruh angin ge leutik, bahkan lamun anu bade nangis jeung nu putus cinta. Diputusin ka bogohna nangis dia. Bari dipolototkeun, bari kikianannya. Eta perbedaan antara cowok jeung ceweknya. Terus dia lamun ayeuna janjian ya. Erek latihan nari atanapi bade belajar bersama. Laki-laki datang terlambat, si imam datang 2 menit dicarekan ku si Erpin teh. Imam, namanya terlambat. Atuh pira ge cenah terlambat 2 menit. Pokokna mah terlambat. Kita tadi ngadaguan maneh cenah. Geus buru. Wah dicarekan si imam teh. Siap ndoro. Isukna janjian deui anu terlambatna jadi si Erpin. Si imam erek nyarekan. Erpina, nah mana keberangan? Ajak si Erpina. Ya, ayo tahu bapak gawean. Di bantuan lama mah jahit. Wajar we aku sudah terlambat 2 menit mas. Oh atuh sok atuh bae. Awewe mah selalu tidak pernah salah. Bahkan bapak dan istri bapak pernah kejadian. Ini kisah nyata. Bapak pernah minum, tos minum teh si gelas teh ditunda padu wae di handap dina deket TV. Si gelas teh istri bapak mah apa? Katoker bahe cairan teh. Ajak istri bapak teh, bapak tuh dicarekan. Lamun nunda gelas tong padu wae cenah. Pan katoker. Tuh atuh kabener dina meja. Bapak teh kana mejakeun, gelas disbungkus ogen. Isukna ieu kisahnya teh ya. Istri bapak nyimpen gelas padu wae. Ku bapak teh aja katoker. Teh murah. Wah, bapak siap-siap nyarekan. Istri bapak kebelaan nyarekan. Kun ku bapak katoker. Dah kan bener cenah lempang teh, cenah limpah wae. Jadi masalah teh bapak. Lamun urusan nikah
urusan itah ya oke hidup karasanya bapak kan makan. Istri bapak kan makan bapak piwarang pangenakan sesuatunya mah sebetulnya atau mami ya mami tolong ambilkan HP papi kan gua kata mami iya pi sebenarnya tolong ambilkan HP papi nah tekan dulu ya kerdahar udah tuh serangan itu tadi kerdahar terus ya berang na ibu isuk na berang na bapak nuker tuang istri bapak mewarang tapi sebenarnya panjenakeun anduk cenah misalnya tanya panjenakeun anduk nanti kadang ya kerdahar cak istri bapak tuh dah we ulah atuh piringna leuh bangunan nyebut anduk terus kan di daerah naon sih hesena asalnya bener wae mom dina urusan terlambat istri masuk haripu contoh dina make tiung haripu make tiung lu bener ya bapak ngawartosan ka sadaya-sadaya dia make tiung lu benernya tudung kan tudung opat penupas lagi candak non jarum pentul set kadi tapi kebanyakan dia lain gitu tiung na can dipake tapi geus nyandak jarum set oh set kumaha lamun keur make teh anu geroang Rida anu nyamper di luar belum si Rida teh kerlek ka dia ya sok kitu nya istrinya sok aya gitu lamun keur make tudung wah ribuh di dieu jarum pentul tiung jeruk di dieu tadi jepit kantong di dieu bekal di dieu wah jika anu riweuh gitu nya istri teh nya bade ka mana kudu heula dangdan teh lumayan lami kadang-kadang mah bapak ya janji jam 7 dangdanan beres-beres wis celohor atuh teh lami gitu nya terus lamun belanja ka warung lalaki mah lamun belanjanya dititah ku istrina streset ka warung balik deui istri mah teu kitu jam 6:30 belanja ke warung di tukang sayur aya terong gede teh nih ngebungut aduh ya terong meni gede-gede teuing coba nu di bumi sagede kieu pan di mana teh melak mam di mana teh melak terong tapi teu gede kieu paling di tukang sayur mah gede nya coba wah ngomongkeun sagala jam 6:30 salakina anakna geus lalapareun balik ka imah mah celohor salakina geus kareu isting kalalaparannya itu memang sifat-sifatnya gitunya terus dari anu paling ianya tapi orang kudu bersyukurnya orang di dia kadu orang tua nya anu masih publik kene kudu bersyukurnya orang tua orang akhirnya tugas kita naon cing kayak gini belajar orang tua kita mencari uang teh di kota teh susah aya nu garadu warung aya nu orang tua garadu warung kadang mah keur nundutan aya nu punten meser rokok keur nundutan langsung terjo nyokot moto dipasihkeun we kanu ieu nya kanu meser rokok teh punten Pak cenah sanes moto tapi rokok isintan da lulumu teh caranyahan berangna nundutan deui nu tadi meuli rokok dibere moto anu ayeuna meuli moto kangha dibere rinso dibere rinso kan sok salah deui nya tuh eta teh karunya nu di warung teh kadang mah aya keur nundutan punten geus ngagorejan meser naon punten nambut korek atau punten ai jalan ka Lenggong Sari paling mana nanyakeun unggul eta teh orang tua kalian teh kita harus bersyukur kudu berterima kasih ka orang tua tapi di nu tadi perbedaan cewek cowoknya aya anu paling bedaan ada oge lamun nu si imam ka jero ka WC ngompol bisa ada lamun muragna kana septic tanknya anu paragi ngompol tapi lamun istri anu ka WC na soranan teh kitu tiga angin topan tiga angin puting beliung ya kan ai pemeket mah ceri cer aya awal mah teh kitu jebret cenah panto langsung angin
Sekian di Bapak, mudah-mudahan saya manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.